dosa zahir jeung dosa batin. Carana kumaha tuh kiai miceunana teh tinggalkeun secara zahir, istighfaran sungut urang istighfar, qalbu urang tobat. Mantap tobatna per detik tobat bae. Tobatnya per detik terus-terusan tobat teh ya. Sehingga tobatnya jadi makom, geus belajar heula tobat engke jadi bisa, lamun geus bisa jadi ahli, lamun jadi ahli tobat ieu deuk di mana bae ge ku ari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat. Geus belajar heula ku ari urang tobat, mimiti zahir, istighfaran, make sungut. Mata istighfar astagfirullahaladzim, tujukan ke mata astagfirullahaladzim, ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa. Mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti, kemudian dibikin ke abdi hak supaya abdi teh bisa neule ku ari nu dideleukna makhluk Gusti. Ieu mata nu abdi dipake ku abdi, ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi, hak sakadar neule nu dideleukna ieu makhluk Gusti. Hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti, poho ka Gusti sebagai nu bogana. Geus encan urang teh tobat kos kitu. Saparantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang dosa-dosa. Dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna. Zina, mabok, ngabunuh, eta nu geus kitu ngaranna kabair. Aya deui dosa teh dosa sogoir, neuleuh awewe, noel awewe, eta mah sogoir kan kos. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir, wari instruksi ti Gusti Allah. Ade kudu dipatuhi ku urang, kudu di tengah-tengah kurang supaya kurang aman tina larangan-larangan, aman kurang tina bebendu Allah subhanahu wa ta'ala. Cik Gusti Allah wazarullahiral ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wazaru, jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah, dosa-dosa nu zahir, dosa-dosa nu batin. Dosa zahir teh yani alaniyatahu, dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata, berarti dosa-dosa jasad. Dosa nu patalina kana awak, zahir kadeuleu ku urang. Nomor kadua dosana dosa anu batin, nu tersembunyi sir nu aya di jero kolbu. Jauhan. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa, tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan, ieu kena sanksi, hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya, sebab baheulana aya hukum, yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditarif punyana 500 tahun ka dieu seakan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Ieulah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur.
hiji nauhidkeun ka Gusti Allah hukum-hukumna akur bae zina baheula haram ku ari ge haram mabok baheula haram ku ari ge haram terus akur-akur bae adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat ku ari perlu dikoreksi coba Injilna tahrif apaan teu coba Tauratna tahrif apaan teu jah anu nurunkeun hukumna nurunkeun kitabna Allah keneh kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tah dilakonan zina ketika kadeuleu nih kena sanksi ketika sembunyi mah teu kanyahoan cakna halal zina teh di zaman jahiliyah kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah kuari teh aya hampir jasa mirip malah leuwih bahaya kuari leuwih jahat kuari baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya eueuh kena sanksi dicitra ambalaya tah di dinya tah di mana kiai tah di mana lah pokona di tah beta di tah di mana sih kawasan ku baki kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya teu kaburu kacokot beureun gujana ya Allah ya Rabbi ai di dia dipuri mah aman alhamdulillah artina aman teh di kukumaha ge teu kukumaha aduh Gusti Allah lagu ge perzilahan di urang ya Allah ya Rabbi kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina perlakuan ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu nu liar ge sakitu luar biasa lobana anu dilokasikeun ku pamarentah khusus ambalaya sarua anu geus aya anu encan aya dek dijieun deui loba geus puguh di hotel mah geus puguh tempat rekreasi mah kuari ambalaya unggal perumahan Masya Allah leuwih tibatan zaman jahiliyah di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi lamun anu sasamaran kakarakteuna naon kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat Masya Allah matak turunlah ayat ieu wa zarul zahiral ismi wa batinah tinggalkeun kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeleuan ku mata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sagoir wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate dosa naon anu di hate dosa hayang kalem ku jelema salat hayang kadeuleu ku tatangga salat hayang kadeuleu ku mitoha salat hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat hayang kadeuleu ku murid salat hayang kadeuleu ku guru keur carita salat keur carita puasa kitu kene ria ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate lempengkeun Allah nu nita salatna Allah anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah nu rek kaganjarna ge Allah kalau bae sia tuh lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah prede abdi nun coba salatna periksa ku malaikat tata salat tarawih ta hayang naon ta salat tarawih ta coba hayang ka aing apa hayang kalem kusaha baca hayang kalemna ku pimitohaeun mana pimitohaeunana mana panggil pimitohaeunana ka dinya tah ieu jelema tarawih liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak ku siap ku pimitohaeun
cak Gusti Allah titah cokot ganjaran atau nu hayang di alam cokot tapi minta Allah nama tuh teu bisa ngaganjar anak teu bisa ngaganjar bilukeun ka ditu ka mana itu tuh itu mah seuneu heuh ka seuneu ke di kana neraka batin da batin naon deui asod batur nu maju warung nanya nu gering batur anu maju usahanana anu pengek batur anu kabeli mobil nanya nu ngap-ngapan batur anu kabeli deui mobilnya anu diopnam ieu karana hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna wari sombong udah kos kitu bae ku tutang kototeng ya Allah mobilna jeung nyanana dibeli ku aing kabeli eta ngaranna sombong tak kos kitu tah bisa naon sih sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna boga naon sih sia hayu jeung aing sombong ngaranna atau keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugina aing pangkasepna aing pang sagalana ujug eta penyakit-penyakit batin kos karana tinggalkeun wa zarullahirul ismi wa batina dosa-dosa anu zahir mah anu kadele ku urang ku ari dosa teh hartina nuju layaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teh dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang di hareupeun imah suki-suki bae mantes mandi bari ngaroko aya kopi di hareup nu merena pamajikan urang cik pamajikanana bari diuk di sisi haji ke kamana teh ser bedeuleun tuh nu liwat loba jasa sakena nu liwat loba jasa lelekeun karyawan itu mah rada bagus tuh budak tuh cakena mah meureun teh dosa eta ngomong kos kitu teh leuleukeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi yang geus kolot umurna 60 tahun ya numpuk-numpuk dosa mata doang ya lumayan da dicolok ke ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa teu kieu lah aing mah geus kolot budak ulah sok cari cing di hareup kunaon emang ge lah ribet aing leuleus sia aing kahalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok dijak sok nyian dosa raka sia mata sia tah geus bae urang kudu nama peureun tinggalkeun geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deulean bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi siap tiup diharap buka baju nek naon aing hayang neuleuh di jalan mending neuleuh nu sia dalah kutang buka ih sok jana naon lain naon aing deuleuh sia mah halal daripada aing deuleukeun batur ayeuna lah incuran deuleukeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal dek dideuleukeun ge masalah aya nu di jalan mah haram azabiyah ulah di urang mah teh hesepan ku ari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya lama make borongsong pan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar deres urang teu bisa deuleuh di Arab mah teu bisa deuleuh sejahat-jahat dari Arab pelebah aurat mah tetep bae katutupan coba di urang mah masya Allah tuh hese aja mun make jilbab aya ge jilbab sakieu sapotong rada deres geus ai ieu ditutupan ai ping-ping ka mana-mana nek kumaha deui sabayeun ih geus hese bae ku di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa mantap kuariba atuh nu bagusna mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nyana ditahan ulah ka mana nyana ka mana bae kiai teh si tolol ka mana bae
Jaguar mandek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae aurat. Ajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana. Encan dimimitian dijaga, encan dimimitian di naon kitu ngaranna dilempeng-lempeng hatena. Ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate. Ketika aya berem atawa teu melu rada deres. Pan encan nyanana encan ke arah batin. Asal neuleuh gelis atuh aya sir. Asal neuleuh goreng cakate teresep tamah. Padahal tak kikituan teh doraka. Doraka pan? Itu mah hideung. Itu mah pendek. Eta doraka pan kos kitu teh. Cak Allah pan eta buatan aing kabeh. Kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing? Lain hayu ku sia disyukuri. Kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong. Janjieun teu becus atuh pan sia mah. Padahal buatan aing, urang tapi teu sadar pan kadinya. Satungtung urang can ngaberesan hate, kitu bae urang leuleuhna naon ge. Aju kadeuleuh bae pan ku urang. Urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak, make rok mini pan di dinya. Sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tah. Komo mun teu make sorban, sakilang make sorban bae cak hate. Di urang seutik deui tah, seutik deui tah. Asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang. Eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa nu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad ban itu resep daek atuh aing mah ai daek bae kan aing korep ustad pa geus lain ka Allah nya ge sarua lain ka Allah teh ge isharap teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleuh ieu mah lain oh tuh aing pan ustad oh budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nya teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadinya nama sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di tak ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejak ini kejauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwati Gusti Allah beuh meureunana ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah. Nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aya ti dieu teh handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsu ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as-sahwat al godob eta kan kudu bicara ieu penyakit batin teu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teresep pan eta mah ngaranna sahwat ari geus makan ku urang di omean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna teu anu bener tapi rada deureut ketika mangyan sakitu bae mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah boga pikiranna kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasana jan dideuleukeun nyana can pugu daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud
kan mantep kan mantep didelekeun resep eta mah sahwat lah ulah tuh kan urang nangis terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang ngeuleuh di kota nya parutih nya bagus ngalaluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun urang dipikir mah jiatu nyana-nyana urang-urang kunaon dideleukeun jasana jan dideleukeun nyana can pugu daekeun di mande jan dina daekeun ge aing mah teu maksud naon dideuleuh tuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu ayo coba ya sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji dia bae lah ki haji na malah mah bagus amat jata akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji coba ayo mantap kajar resep ka kota ge ka kota deui lah bukan cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata kita ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina Masya Allah yes ya ditinggalkeun di urang mah ye bab aurat bae di Indonesia ye mah di Indonesia jasa di Arab mah rada deres lah di Arab mah rada deres rada mentak eta urang hese jasa ketika tawaf satu sisi orang teh dititah tawaf satu sisi orang tawaf teh babarengan jeung awewe tarolah aya ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa orang taklif ke mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang tawaf jadi tawaf jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i tawafna tawaf Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung tawaf sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung tawaf namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklid dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese aduh itu orang di Banon bangun irungna mancung jasa lain babacaan innal afwa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya irungna bagus tah Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol tah budak keur tawaf kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan tawafna mah babari pembatalanna mah babari miceunan eta tah resep nu hese nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kaberan urang jeung urang takron yang hideung kaberan hideung janamnya rombongan bus urang aja mah hideung bau teh budak tentu da urang ibadah tawaf nyarekanan batur malulu sugut tanda hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum nda kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusu jasa tawaf mantak nu bagus mah tutungkul we tawaf teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta teu geus teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu tawaf aya nu kitu jang malah masuk nutur-nutur saya kebetulan nah lumayan ceknya nanti tawaf lumayan encan sa'i aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah nelekeun baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doa nah terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus nelekeun baitullah urang diganjar 20 derajat nelekeun bae gitu sakedeung mah nelekeun kieu aya nu liwat bancung eleh baitullah ku irung urang ieu bam muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui baitullah na teu kada
eta urang hese Masya Allah mata Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid Jumat geus itu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tah ilah wa zarul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tatina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syarat loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharasaiqo dan musruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dieu turun cek malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang deuk nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus aya ieu instruksi geus saya ente ada Jibril aya teh di barengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kangjeng Nabi na ditanya henteu Kangjeng Nabi mah nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah deuk ka mana deuk ka Allah woi zohor moal aing mah moal zohor geus liwat aing mah zohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat ranteh habak bebeutkeun lain kita iya beda Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tadina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik bae ka dieu kula mah ajur ceknya jadi ulah sok haju ngeleuwihan wilayah ulah sing ade wilayah tadiage satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di dah naik Kangjeng Nabi mah sorangan berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu
jatah mah dibawa ku Gusti Allah tet nu mantak cek sidina Ali anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek sidina Ali maripat ulama ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya di aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksud nyieun kolong aya balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae teh mah kahandap poe mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapian maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbah diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH teh mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayang-ngahayal ulah engke ge Lailatul batak waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar menyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teh hayangeun kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah ulilah ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu eta ieu konsepna wazaru zahirul ismi wa ba piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikeun ka abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh kuari nu dideuleuhna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar neuleuh nu dideuleuhna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang teh tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terusnya per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat ping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahaladzim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu
lain tobat blot. Astagfirullahalazim Gusti, mata abdi cikemeh. Pakai neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti, ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti, engke bakal dibalikeun ka Gusti, ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia. Cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti, pohoan ka Gusti, abdi ciptaan Gusti, mata ciptaan Gusti, neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti. Abdi resep-resepna hawa nafsu abdi, hampura Gusti. Moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah. Moal kaburu. Geus moal kaburu bae, ieu mah lain kitu sia atuh dihareup. Wah, kalauna kenceng teh. Mun loba jelema tah mantep tah. Heureuh, hese cuci mata heula teh. Dideuleukeun. Cak Allah teh ayeuna naonan sia. Paneta mata nu aing. Engke sia bakal balik ka aing, ku aing ditanya sia. Aduh, sia lamun teu tobat. Tah eta. Tak wazaru zahirul ismi wa batin. Carana kumaha ninggalkeun tobat. Sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi. Ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi. Ulah pajar nu urang nu Allah. Nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu. Untuk mah Allah bae. Kadang-kadang orang mati ku lantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allahna. Sakola sia tuh lain ka aing. Ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing. Nu norekeun sia teh aing. Nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagala naon. Sugan bae sia inget. Tah ku aing ditorekeun sia. Ayo sia ka dokter teh tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat. Cager, cak Allah teh cager. Lain nang dokter nang Allah. Cak Allah teh korek-korek dikorek-korek ku moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta ka paet sia. Atuh kumaha Allah bae. Ngan urang mah teu nyaho bae. Ya urang mah loba demo ka Allah teh. Tungtuna mah ngomong Gusti, jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil geus sia jebut teu adil ka aing. Cak Allah. Dengan dak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah. Allah nama biasa bae. Maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake. Nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti. Hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti. Poho ka Gusti sebagai penciptana. Janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu dedekeun dak sulingna teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah dedekeun presiden urang boga gitar mantep jasa masyaallah suling aya di nyana gitar aya di nyana nek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantep jasa ieu satuju jasa lah urang mah geus nyana bae jadi presiden lah. Ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan. Nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti. Di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa. Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana. Zaru zahirul ismi wa batinah. Mulai ieu neuk wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese. Hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur taneuh Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah kurang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom
mulai urang boga makom tobat ngaranna. Nah didinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang. Astagfirullah. Urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubuh ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui ke salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco sama salat bos gitu. Wa zarullahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arjaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila azina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balasanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah iya baka bake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bima kan bakal dibalas ku sebab mata nuku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haram ceuli sayujzauna bakal dibalas eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibalas ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna suku sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah iyalah sayujzauna bima kanu sing ade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ye teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan ieu rempan mantak lah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulahna naon geus bae di imah insyaallah moal kebal deui kan ngaca geus peot kulit dikieu-kieu geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjadan ditoelan ge angel jas teu cara keur ngora teh jauh kena teng kabelan eta itu banget sing ada yang sare pae berarti teh sebab bobogaan ini sekajakan pae tah iya barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae barang leuleuh ka handap jaya nu handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi ajuneuleuh ka pamajikanna naon ini benar nu di handap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain cobain wah mukos gitu mah lain kudu ditanya pakai si dirina hebat deh tah eta urang geus kosida sadar berarti urang geus kosida maning ibadah konsisten urang ngoyeuna mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat, soli sunat 2 rakaat, ulah 8 rakaat sekaligus.
dua rakaat Allah tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh sianya guys emang abang ke mana abang mau kembali lah di sekolah dia tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit itu guys deres karena aing hirup kene guys jadi geus plong guys betul patel urusan usia sawah aing mari ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantep jasa hebat jasa sama kolot guys maghrib baca Quran atau baca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cenah kiai eta sih pepegatan mantang naon jeung TV pepegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolot teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui pan teu kudu ditaja sama ku malaikat karesepna berarti TV isin daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV mending ti kuari pepegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna si tiba heula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalagaku nu kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing geus deuk datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngaca saya ngomong dengan HSP guys lah udang-udang jam 12 Isya tak incan dia ikir cerita wazaruzahural ismi waba tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebah miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah ditahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau geus kos kitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu taman di neong motorikot makos gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna cekali torekat mah kudu mikiran naon kaluarna artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek daging hayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal rada moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sebenarnya mah orang mencari TL motorekat teh kos gitu jadi hese mentak atuh kiai kuari jelema kuari norekat da jala eta mah norekat zikir doang manya bu guru zikir torekat main limbah aya imah ahli torekat ngalimbah geus ku guru torekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating bahwa tirituna nu main torekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan aib torekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah ai partai nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong torekat haju nyanaan cuk di partai kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah besinya panasaran kita datang ka dieu dek kumaha dia diajak dahar ku aing salah teh gos itu teh tah mawane
mata ku ari mah ahli torekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru torekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulat teh dipanggil sia murid aingnya ieu mama ku ari keur ngadukung Partai Demokrat sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina torekat mah teu akur jeung guru awas sia disapa sia ku kan aing guru torekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah tuh salah tak guru torekat teh tampiling mursyid kos kitu lain kitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunia nya guru tarekat mah kos kitu jadi kita dunia ke mana geun ka dieu geun yang mama kasuburkeun abad guru tarekat kos kitu ieu salah bae guru tarekat teh aya mah di stop heulanan aya dunia nu aya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo dasarukeun besi ka buru paek eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur anjing goblok dong sih guru tarekat belon deui bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese da nu mursyid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana jadi zikir teh berarti zikir biasa bae heulanan nah ieu maksudna don ieu tati tahu wazarul zahirul ismi wa batinah keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah ieu nu hese ieu masyaallah capek jasa udang dipeting teh ku arina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tafakuran ku urang Ahmad tafakuran Muhammad luar biasa sama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh tafakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamualaikum Zainal Anbiya ya assalamualaikum Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum min rabbis samai beres balik berkat na aya cek aja podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca kurang teh tadi assalamualaikum zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun ka beningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna kaberkat bae apa pernah Nabi nyaritakeun berkat ya henteu atuh urang nu mamacanyana aju kaberkat mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia ada teh horenganan amplop poho mobil teu daekeun barang amplop oh ieu kieu hadena ge can berangkat cek cenah teh ieu ya amplop jatah aju tokcer bae sial ta mobilnya hoan jasa nu dibaca kurang assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum asqal asqiya assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum asqal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran tah muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang emplang kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj Kangjeng sapoting dua peuting tilu peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi set geus mah nyaritakeun berkah starter ge langsung tongjer teh mah itu saya pemuraqabah ngan hese nah ilah nek micenan zahirul ismi wa batinah
dibulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktek coba supaya urang rada beda hirup urang renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh urang mah encan guguru urang mah tarekat teh encan merenung mah teu nanaon napa kurang beuh eta guru urang abuya ti loka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan aya naon eta di diri nama teu betah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon besi ke urang nurutan nyana ainya nama maca Quran urang mah nonton TV beja tanyakeun eta si abuya nyana sorangan bae oh nyana mimiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus maca Quran terus reup sarek terus udang salat deui terus gitu bae oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV wah teu mantep imah TV dua abeh nurutan abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos kitu tah nah tafakuran eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunnan eta sapangkatnyana komo Syekh Nawawi meureunanan terus dipikir ahli-ahli Allah nu mantak salapi bakos kitu lamun urang mengkol ka lain salapi nurutan nu lain salapi wih kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta menang di mana di nya mah pan proposal aya pan koneksina sah koneksina si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing hayu jeung aing mulai itu asal napakuran kadinya resep kadinya arahna tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali digusar digeser nah iya urang mah keur carita wa zaru zahiral ismi wa batinah urang resep dunia lalaunan moal bisa sakaligus ulah resep kapamimpinan hubur riasa lalaunan heulanan lamun urang resep jadi pamimpin silaka begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot efek henteu sial geus goblok aing udang-udang geus pasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke-engke deui aya nyalateun nu kolot itu jadi imam ulah budak tolol sia mah teu nyahoeun meureunana hubur riasa tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat ngerentet deui bae di polisial cenah ka aing deui bae aduh Gusti Allah nu agung teh eta teh sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae masyaallah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat man tawaddu rafa'ullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia leupas teu ngawujud tapi ketika dikaallahkan aing mah ka Allah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunia nyaremparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah leupas tah cenah ku aing deuk diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh di embungan atuh aju kudu diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas ya tadi lagi embung aing maksudna lain kitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus tersebut ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah
lamun jelema nu embung lalagaan dunia teh dieuweulkeun ketika diayakeun seuringana atuh bohong berarti jadi mah dunia una embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah masyaallah mantap sia deh tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa batinah zaru zahirul ismi wa batinah. Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu gohir gampang tapi dosa nu batin iya nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul eta penyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah kurang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mentek cek Imam Ghazali macam babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kuku mage ja bener nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna lisma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa